Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama, wabil khusus ka putra Kiai Basri yakni Kiai Taki. Alhamdulillah katingali jag-jag waringkas duka istri nasabaraha terang hiji dua wallahu alam sigana nu kanyahoan mah hiji ceung-ceuman di Bandung aya sigananya. Urang doakeun mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, pasihan kakiatan ku Gusti Allah, kanggo nyaangan urang balerea ka Kiai Cilejet di dieu, bil khusus ka anu nyambut tadi nu sakitu poharana bahasana lain baik ku urang dieu kaharti bangsa Bangkong ge ngarti tah mah. Alhamdulillah bandingan kitu kotok ge tadi hudang. Alhamdulillah para aparatur pemerintah nu alhamdulillah camat purigil-purigil gaya maksudnya di Tangerang mah kaditu pun acara pengajian moal wanian make baju sakieu camat atuh di dieu mending diturunkeun dak camat kos kitu mah stop ke maksudnya diturunkeun ge lain jabatana ti dieu geus turun sorangan nya semua sok kaju bae. Alhamdulillah geus puguh meureun erat maharaya RW lurah camat kemudian atuh polisi luar biasa TNI araya kabeh mudah-mudahan nyana niatna ulah macem-macem ngaji bagi sakitu niatna ngararaji bagi titik periwit bangsa dijual ku nyana periwit namun niat ngaji
terutama pisan kapun adi dikiaikeun kurang dia ku kula henteu tusi bae kula mah. Alhamdulillah rada nipu sabarna kakakanyana acarana ngariung bae cenah ka haji ngariung hadiah puji beres aya kitu ona insyaallah tuh ka haji ge ka ditu aya 2 poe deui ka pelaksanaan bakal rada loba cenah ka haji cenah pan atuh loba nyarahun cenah ka haji deui ka dieu atuh nyarahun ge kajeun urang mah atuh hadiah puji balik henteu cenah ieu ngaji saeuti nipu mah gitu cacak-cacaknya holobaan ki atuh moal kula ge oh barang tadi di itu bu listrik ge ngahutang meureun sigananya ya Allah ya Rabbi tapi bunga nu aya sebab motifna lain rek nanaon ngaji carita politik aya kitaki di dieu carita keamanan aya polisi di dieu carita korupsi aya si ieu di dieu alhamdulillah urang mah carita ngaji bae ya Allah lengkap aya geus kabeh kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempel di dieu nina raraga nu teu jelas undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya dage geus teu kakaper puyeng meureun lagi alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji-ngaji keneh geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan-kepentingan lepaskeun muatan-muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tangkal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tangkal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang mah bawa tuh di kolong balok ku sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pamarentah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona mah geus jelas kana matu amal-amalanana jonggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi tak bangsa si ieu tah aya anu ngondang maca kulhu anu ngondang tilok ya Allah ku bloon teh kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus geulis jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta geulis geulis biasa bae lamun ditanya kumaha eta geulis geulis rada naik tapi ieu mah geulis do geus tanding sama geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus kanyahoan nanya orang ka kiai ge tuh naon berarti di hate na teh sono ya bilang wah oh
jadi tidak gerak carita ku santri mah geus kanyahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah. Santri mah paling leuwih pinter ti bupati. Ya, bupati mah pinter dengan sakadar korupsi, santri mah jangka kuburan. Ya Allah ya Rabbi, pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi, tapi santri jelemana ku ari diuk di dieu, hatena mah di jahe. Lain salah aing ngomong. Di akhirat. Jadi jasada di dieu, tapi hatena nu di kuburan. Hatena anu di sorga, hatena nu keur ditimbang. Eta kan dimensina luar biasa santri mah. Je, bupati mangan saukur ruang riukup dengan sakala duniawi, camat gitu kene, polisi gitu kene. Urusan akhirat dan pikiran dunia. Santri, masya Allah. Atau komo kiaina? Atau komo kiaina kos kieu ge pikiran nanggus di ditu bae nama. Di mana? Di ditu. Ya Allah. Nah, balik deh. Awewe anak raja, masya Allah. Masya Allah. Carita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet. Hese neangan gelis. Atuh hese. Lamun kamari ka Maroko, pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika. Pasti kajadiku kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh. Tapi barang datang ka ditu ya Allah gareulis sore di Maroko teh. Ternyata Afrika Utara mah paruti. Deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol. Masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mah embung balik iya dah embung balik jangan main mau balik cenah kunaon hayang di dieu bae ai kitu dek naon Mang Haji garelis jasa cek cenah aing mah betah di dieu heuh atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh ternyata teu bogoheun balik sia teu bogoheun sanu bogoh tuh kepotongan kieu ya Allah nah iyalah taya gareli gelis da pohara anak raja oh lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyana wawasan aya dinyana harta aya dinyana geus eueuh cawadeun eta anak raja nu gelis teh geuring muriang masyaallah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teh cager masya Allah kari akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah di Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang kena teluh bari di budak coba panyakit naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae masyaallah mun leumpang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkeun tetep teu cager terakhir kiai emang gitu kiai terakhir bae kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awe teu daekeun ka kiai ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelemanya aju kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ka Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng
namun Kangjeng seperti eta dilanjutku para khulafaur rasyidin seperti gitu dilanjutku para tabiin dilanjutku hariku para ulama warasatul anbiya. Oh datang ke berbagai daerah. Waalaikumsalam. Naon nih incu leungit menta cai jakina teh incu da umur sabaraha umur 17 lalaki teh awewe alah atuh ieu mah ku cocodot nih ka kiai datang da aju kiai da ku atuh biasa bae sapira mere cai ya minum beres geus hese-hese Waalaikumsalam ceurik subuh-subuh salat mencan naon meul motor leungit cenah di mana leungitna di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang atuh sia mah penting teu hudang emang tilok cenah urang mana sia Cilejet goblok sia tah mere cai deui atuh kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya naon kula dek hajat isuk minggu ayo naon tuh ka dieu minta cai supaya ulah hujan terus gitu banda ayo den teh cai kasih eta tah bere cai hujan ngegebrek bae eureun anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk masyaallah ai bere cai nu bener ji make jampe atuh kiai mah kos gitu nah ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun dijampe ku cai jampe ku mantra-mantra jampe ku ayat suci Al-Qur'an dijampe ku doa-doa tetep bae teu daek cager bapana raja jeung ratu bingung akhirna aya baheula kiai nu walah wahweleuh disebut lain kiai dikiaikeun disebut kiai santri teu boga majelis taklim teu boga tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas belah dieuna aya deui Bahlul belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani aya deui ka Mang sagarang-garangna Ki Musa tah anu kos karari itu tah anu sok di kamar cicing di kaluar tiok naon tilok sabulan 2 bulan ke sakali keluar didareulekeun ku jelema tah besi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar bete keluar-luar nah ieu geus ingat deh bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teu anggeus Masya Allah. Nah aya tak kiai model gitu jago kiai gitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir make dimensi batin lamun kiai ngan sakadar make dimensi zahir dimensi syariat kiai lumrah kiai pasaran maksudnya di pasar ge umbala kiai kos kitu mah tapi dimensi batin Masya Allah dijauh kene geus kadeleung mun awewe teh mah lain deui bangun eplok cendol ieu mah tah sia tah mah tah ieu kiai datang begitu ku kiai dijampe teu daek beuntar tiup teu daek beuntar neng coba bentar neng pernah teu ka Mesir pernah teu ka Yordan pernah teu ka Baghdad pernah teu ka Mekah daek teu diajak ka Mekah ka Baitullah Madinah pernah ka Madinah daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul pernah teu ka Uzbekistan beuntanyan Uzbek beda ya ngadenge lemburna bae geus ngorejat tah si ieu pan baheula boga ka boga urang Bandung tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudang
Udah gitu. Kakara kayak gak ada Bandung nadang. Aduh langsung bernostalgia inget. Oh, Masya Allah. Tak iya gitu barang ada yang Uzbekistan langsung udah. Neng pernah ke Uzbek? Pernah. Daek mau diajak ke Uzbekistan. Udah daek. Oh, bebe ajak tuan raja. Ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager. Diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager. Diobatan ku kiai moal. Ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan. Kok bisa gitu? Tuturkeun be cager gerage. Ayo guys cek raja. Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh, masih satu daratan. Berangkat ke Uzbek neng. Di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek. Aya, cek jana bari senyum teh aya. Lingsem. Di mana neng? Di ditu di kota aya. Di kotana di mana? Pas aya di Huk di dinya aya toko emas cek jana tah. Kula kenal jeung di dinya. Ya Allah. Begitu didatangkeun ka dinya ieu teh. Muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum. Hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk. Ieu ge sarua. Ieu ho itu ha. Ho ha. Lah langsung jana pelukan. Dinda sayangku Masya Allah. Nah, iya penyakit anu luar biasa. Ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana. Bapak teh dianggap, emak teh dianggap, batur jeung rekan sekitarna teh dianggap, bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali, tapi teu jadi gering. Itulah cinta. Begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta, Masya Allah sehat kabina-bina. Eueuh tanda-tanda gering sama sekali. Eueuh tanda-tanda. Nah, iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa. Ieu carita-carita Jalaluddin Rumi. Nu kula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki. Di Turki langsung ka Konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu. Lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki, poho sagala-galana. Urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta, pernah pohoan naon urang? Pernah mau pohokeun naon cinta urang ka Gusti Allah? Hayu coba. Pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah? Hei anggal, hei kasur, sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah. Maneh cicing heula di dinya teh. Ke, geus 2 jam karak balik deui ka dinya. Mangga bae cek anggal teh, kacai nyana. Beres kacai salat, anggal geus dada. Sini. Cek anggal sini. Ih, anget ge. Eleh urang ku anggal. Ye, nu sagede kieu basa gede kieu ye kolot lah sakieu mah. Hartina geus moal panjang deui. Jeung moal lila deui. Pasti kalebur aslina. Nyana tahajud titah ku kula. Allahu Akbar. Ai tahajud di kamar pamajikanana. Masya Allah, khusyukna luar biasa. Khusyulah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanna nyingkap. Pan anu ngacung 2. Lain normal tolol. Aju nu ngacung 2, pohoan teh assalamualaikum deui. Oh ini dia. Masa tahajud kos kitu? Sakieu nu kolot teh kos mantak lamun tahajud wayahna Haji Im. Adi ulah sok di kamar pamajikan. Misah. Atuh mal anggeus. Eta sok ngacungna asyhadu an la ilallah jadi 2. Lamun awewe cinta ke seorang lelaki, kaedanan ngarana. Poho segala rupa.
Urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah, lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun, bohong berarti cintana urang. Bohong berarti cinta urang. Ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lalaki. Anu geus luar biasa, meakeun jeung ngorbankeun sagala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah, sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe. Tasbih. Sok geura. Ayo. Tasbih dibawa bae itu tasbih. Sugan teh mamaca subhanallah lain nya nama. Kabayar moal. Teu beres. Lu bener. Ente seorang kiai geus datang ka mana sandangan kiai, isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan. Hanya kepentingan-kepentingan partai, hanya kepentingan-kepentingan organisasi, hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat. Lain jang dunia, kunaon dibawa ka dunia, tolol da kiai. Teu bisa kos kitu kade isin di hareupeun Allah. Isin di hareupeun Allah mun endek jadi kiai cara Gus Dur. Sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden. Indonesia ku aing rek disyariatkeun ngan gagal. Teu kuateun Gus Dur. Balik pakai celana pendek. Oh masalah, tapi geus berjuang. Walinya nama. Nah, diri orang di partai geus datang ka mana, di organisasi geus datang ka mana, lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin, pang musibah, pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Iim bae ka adi aya nu lain malah jadeng-dengeun ieu kajen ka neraka ge Im. Asal siapa ka sorga Im. Kajen deng-dengeun mah musibah panggedena kiai nu tadina wow ka kiai, wow jeung ahli Allah. Kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang. Gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina. Presiden diwauhan teh karena hayang pamerena. Kapolres diwauhan hayang pamerena. TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai. Kos itu mun teu percaya paeh ge berarti lah. Silakan. Kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan, sia asup ke negara acak-acakan. Dia tuh komo lamun henteu masalah. Tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia. Ayo coba kiai. Mantak kula dibujuk titah ieu ti teu. Aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik. Namun leutik mau aing mah. Ji ditangtangan kula mah bupati deuk mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya? Ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta. Jeung bupati jeung aing sugihan aing. Digos ku kula, ieu pokon kitu cenah ge. Atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jas sugih. Mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna. Bila perlu sia disubag aing sia bupati. Tak kudu bisa kitu im jadi kiai mah. Ulah hayang disumbang malah nyumbang. Ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang. Ulah kudu camat nu nyumbang besi susah. Besi susah camat. Jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu. Mending bangunkeun ka jalan. Maksudna kunaon eta Pak Bupati? Ieu masyarakat geus mengemis. Kami cenah ieu blok deui. Aing mah asana sedih ngadenge kitu ja. Aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat. Ya Allah ya Rabbi ta camat kasa dibejakeun atuh ka calon bupati. Nah itu sumbang ta jalan ta. Rawatan. Lain dek dibangun dek dirawatan. Itu dirawatan mah tuh di batuan dong seting begitu. Gen tama urusan pembangunan iya. Urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah. Ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh. Masya Allah pang rugi-rugina jelema keur ngajabat paeh. Sebab tanggung jawabna
sabaraha janda, sabaraha fakir miskin, sabaraha yatim. Ketika ente jadi lurah, kerja di lurah paeh, bakal ditajakeun nyantuni janda kaya, janda miskin. Alhamdulillah cak lurah. Tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean. Nu mana sia mere? Tuh nu di pojok. Nu imahna eta teh. Sama janda ngora. Heeh. Jahe. Atawa teu kudu dibejaan atuh kos kitu mah. Ya sieu ge osok mere. Ya. Nah gitulah para jamaah. Ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke dihareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia, ternyata di akhirat lain kiai. Kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sok geura. Jabatan makeun bae teh urusan dunia, urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh tama bakal jasa. Mantap ngaji gerage. Kade. Ente jadi naon? Abdi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai. Pernah ikhlas henteu kiai di partai lillahi taala. Allahu akbar. Ayo. Lamun teu ikhlas atuh dek naon digawean? Ikhlas cenah kula mah demi bangsa jeung negara. Beneran. Mun ditanya ku Allah teh mal izin. Ih ulah kitu jeung aing mah da kitu bae. Ayo sia. Hak. Maksudnya naon? Ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah. Urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi, seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Itulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih ya urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sih kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah. Eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah, imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allahna di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai cak manusia. Wallahu alam cak Allah mah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukin ge duyufullah, tamu Allah. Ya adik kula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh eta dek silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Dek jadi tamu Allah ka Mekah. Berangkat nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah, wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok gerak ke Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung sa? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara. India gitu kene. Aya di Baitullah. Urang Turki nya garelis teh bahenol deh. Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ye. Bareng tah jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah. Kunaon eta keur toab, masyaallah. Nyekel HP, shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget jasa kajana tah. Heuh, nya mah di shooting nya tuh. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar ya. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tiba'an li sunnatin nabi terus. Masya Allah. Geus beres teh atuh. Nah, aya cenah ka di dieu cenah. Urang bisa nempo ieu jang saksi goblok teh coba eta. Tok kolot-kolot eta. Masa kos kitu toab? Ya Allah, mantap kula ngadoa ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, hampura abdi mamawa jelema model kos kieu. Kahareupeun Gusti hampura. Sugan teh kieu. Gusti ieu mah hiji bae lah
pangleungitkeun tah HP-na cek ulah teh supaya isuk toap ulah disoting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun benyana di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? HP leungit. Cek ulah teh diijabah itu Gusti Allah. Geus, leungit kabeh. Yordan Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Wah beh beak di HP eta. Ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh. Mesir eueuh, Yordan eueuh, Mekah, Madinah eueuh kabeh sakian. Boga sakian boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si soting-sotingan. Karangnya na engah. Ieu sakit geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ye. Nah. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi. Waalaikumsalam. Dik ka mana ente? Kulah yang kapanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Kulah dek berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci deuk naon? Cicing ya dek laksanakeun ibadah haji. Maksud ibadah haji deuk naon? Ya yang kapanggih jeung Allah jadi ditu makom ijabah. Heg. Ke balik ti Mekahna. Balik ti Mekahna. Wae ditanya kapanggih teh sia jeung Allah. Cek kiamat ti guru. Ayo satu doana bae kiai supaya kapanggih. Hai doakeun. Datang ke Mekahnya Nabi. Aing ke mun balik ti Mekah. Ditanya ku guru kapanggih teh jeung Allah. Kumaha aing ngajawabna? Ieu kapanggih jeung Allah kumaha? Masya Allah. Beres dah muga haji datang deui ka imah ka Baghdad. Tanyakan ku Syekh Maruf. Geus ka Mekahna. Entos. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Dahar geunah. Ngeunah jasa cekeun. Aju aya teu ieu babalajaan. Sajadah meuli cekeun teh susur meuli alhamdulillah. Balik deui sia ka Mekah. Balik deui sia ka Mekah. Teu sah sia ibadah haji kos kitu. Pan bisa teu sah? Masa balik ti Mekah sih? Dongengna dongeng HS. Dongengna dongeng meuli teko koneng. Masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh. Ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah. Ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu. Dongeng engkeuy-engkeuyan lempang ka pasar toap Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok. Jadi lamun hayang jaho jelema mantas di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura tah tanggap ku urang kumaha ente di Mekah. Oh alhamdulillah Masya Allah kula mah eta di Mekah ngeunah HS geus berarti HS bae jelema di Mekah. Alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh kabeneran jasa berarti urusanna jeung awak. Alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah. Tuh iya bae nya ge kitu meureun. Anyar balik umroh tanya. Ditanya ku kula kapanggih jeung Allah henteu, jeung onta kapanggih. Gila. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata di Baitullah. Baitullah lain sakadar Baitullah, tetapi ieu adalah tempat ibadah ka Allah nu paling deukeut. Aya Allah lain di Baitullah baik, tetapi paling deket hadirna Allah di dinya. Ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah. Dideuleukeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa. Mantak tingkah manusia, ucap manusia, pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah, balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patali dengan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak, meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah iraha. Nah nu di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna. Henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan. Poho sagala-galang. Mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah. Maha agung Allah, maha segala-gala Allah. Nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana, anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah
sehat urang injeman ti Gusti Allah isuk pagi eta urang bakal babalik ka Allah amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah eta nu kudu dipikir ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah wahai polisi ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah ai kafir mah geus puguh kafir mah ente makan muslim ente makan mukmin iman ka Allah kudu disiapkeun pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabanana yehehe ya Allah ya Rabb dah ieu nu mantak jelema ti mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae ngora keneh umur 15 tahun umur 20 tahun sakola ge siapeun keneh deka mana sakola deka UI UII ITB dan lain sebagainya siapeun kolotna ge siapeun tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola engke aing namun paeh waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos kitu kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri kadeleuna isuk-isuk nya mah sarang mandi eta je udang cileuh we gede mandi dieu eta can mandi can naon geus meuli wudu pantolol tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah gila mun hayang nyaho penghuni sorga tah eta santri lamun ibu bapak hayang nyaho ke penghuni sorga tah ka dieu ka isuk-isuk ka kobong ka dieu ceng aceng teh sorga barau amat ceng atuh biasa bu penghuni sorga mah bau cenah seungit engke di sorga ieu mah karak calon doang bu lain deui ja ambeuna ieu mah alhamdulillah saminggu kula can mandi bu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah segera ge asupkeun ka je nya loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah nya gagahnya sugih Lurah Madzen maot ngadadak atuh komos sia mah teu gagah modar sia mah masyaallah karim lamun Pak Harto sugih aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana maut RT mah koit sok geura siapkeun engke beuh masyaallah tah lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki bebea akan pohokana segala rupa ukur cinta urang ka Allah geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh tinggal introspeksi masing-masing kuarima rajana nu gering rajana lintuh gering Masya Allah ieu raja sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager datangan kiai sababaraha kiai teh cager nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sebelah-sebelah ya sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu teh pan ai kiai neraka mah keren jas dipake kiai neraka eta kos itu ai kiai sorga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia ya dia lagi Gus Dur lah urang ningali pakai anak kula sok sering memperhatikan Gus Dur sering salah imah kancingna salah Gus Dur eta presiden haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik anu panjang-panjang anu pendek-pendek nya kadang-kadang pakai kaos datang kula ka imahna pakai kaos ini siapa ini Gus oh iya keur pakai kaos kan eta tapi kan nya memacaan kita bae di imah ge di imana di dia di Ciganjur kitab Masya Allah Ihya Hikam dibaca kunyana ya Allah wahara jasa ta Gus Dur mah ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunanya yang klete aya ieu si kiai ku goblok-goblok deui ieu mah di ditu teman di Tangerang di Bogor baleuih parah nah para jamaah iya
si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na raja tadi mana di kamar jangan asup ke kamar raja bentak cak ada teu hei lain lawanin cek geus kita raja kok emang enak enten henteu aya naon aduh parah maksudnya parah aku mah bejakeun coba bejakeun kira-kira marah moal raja mun bejakeun coba tanya ke raja tuan raja pajak ituan cenah parah cek kiai ieu aju kira-kira mun bejakeun marah apa moal sok bejakeun naon coba lamun nu neluh saha nu neluhna lamun nu nyihir saha tukang sihirna lamun penyakit medis coba kumaha carana coba moal marah datang deui teh kiai ka dieu tuan raja ternyata umur tuan raja 28 poe deui hah lo bener heeh nurutkeun sikula 28 poin makana tadi ndek marah moal mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun lantaran tadi titah bae cenah moal marah umur tuan raja 28 poe deui Masya Allah cak raja lagi satu nuhun cak kiai nuhun langsung nyana ka pamajikanana ka asistena sajadah turunkeun sajadah amparkeun tasbih lu gede bawa ka tasbih susur ulah nu letik sagede pereup ka dia dibawakeun oh Masya Allah dipayang kacai langsung sholat Allah Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge tuan moal wah naon hartina dahar 27 poe deui aing geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan aduh langsung sapoe kakarage 2 poe teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah baca sholawat geus 2 poe Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang nah ku hari geus 8 poe berarti tinggal sabaraha deui 20 beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah weh pohara beurang peuting geus datang ka tarangna ge hideung sikut hideung tuur hideung urut sujud bae ka Gusti Allah geus 15 poe harideung kabeh ieu ge lamun dibuka harideung tapi budug lain urut sujud dia mah aya tapak baheula keur mondok kukula gesok ditaliti harideung maju loba omong oh ieu mah penyakit santri baheula santri kuari mah tilok anu budug mana aya santri karasep kuari mah santri awewe ge tilok budug jak kuari mah paling ge koreng be kuari geus 15 18 poe 10 poe deui terus jangan ningkatkeun ibadah ya Allah ya Rabb tinggal 2 poe deui nya geus wasiat ka pamajikan Kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan hiji nomor kadua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae dek ibadah bae ka 2 poe deui bapak geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak pamajikan geus diwasiateun ka deui harta nu aya bagi-bagikeun jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah beres sapoe deui tinggal sapoe deui pas 28 poe nya geus kieu nungguan assalamualaikum malaikat Israil asal kertek asana ieu asal kretek asana ieu terus datang ka zohor can aya
datang kasar can aya maghrib can aya can oh berarti mungkin isuk ke 29 karena geus nungguan mah nyeungeun teu eureun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus jam 9 zuhur can aya illallah la ilaha illallah asar can aya terus 30 can aya keneh bae geus liwat 2 poe aing geus liwat 2 poe cek anak asisten panggil kiai ka dieu anu cenah cak 28 lewat ieu panggil coba ka dia apa salahnya na di Lauhil Mahfuz apa kumaha coba panggil deh kiai cenah cek kiai sabaraha poe kula umur 28 di hari tadi itu ka dia geus 30 kan selewat oh masalah lain dua masalah gitu iku balalakona kieu nu jelas mah kiai tuan raja hiji tuan raja awak jadi ramping kan guari henteu gendut teh atuh bener ja teu dahar-dahar cek jangan dahar teu nginum teu besi paeh pan guari kan langsing bener nomor kedua tuan raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah henteu tapi guari lain inget deh cek jangan sajadah gitu menang ditoel kudu ngampar bae tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya malah hampir jualan tasbih cenah kuana lain ibadah teman sama dah eta rahasiana kuari tuan raja nu kamari jadi raja pernah teu inget ka Gusti Allah teu pernah tapi ayeuna pernah kuari inget bae ka Gusti Allah kamari jauh jeung Gusti Allah tapi kuari kamari iraha tuan raja sodakoh tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pemajikan bagikeun ka fakir miskin bagikeun ka tetangga lantaran 28 deui bakal paeh nah kan kahadean tuan raja nya salat bae nya zikir bae nya maca Quran bae nya maca sholawat bae haju sodakoh teu eureun-eureun betapa luar biasana awak haju jadi hampang keuntungan tuan raja luar biasa bener aya kitu nama tapi kan tuan kiai ngabohong ulah cerita ngabohong kieu tuan raja datangkeun ka 40 poe sok geura bakal aya rahasia 40 poe sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku tuan raja sok teruskeun coba 40 poe maksudnya 40 poe karek paeh lain paeh ayo coba ente kan maksana penyakit paeh kege pasti paeh awas ya aing raja lamun 40 paeh aing teu paeh awas ya penjara tuh ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh ibadah bae ngadan teruskeun tadi kan geus 30 jadi tambah 10 paeh Allah beres baca Quran zikir kuari geus 35 datanglah ke 39 begitu datang ke 40 Masya Allah aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hate horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah painganan kiai-kiai painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu bara heula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah ngeunah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai teu nyaho eta kalam Allah tapi bagi kula lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan naon mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain sembarangan berarti aing ge lu batak pasti aya kiai di dia aju ngaji mingguan malam Senenan cara kuari
haju murid HSB ulah dihudangkeun. Eta kiai hebat berarti geus memberikan ketenangan ka murid. Sehingga murid nu hese-hese nya ada di dinya. Eta kiai lain sembarangan, rantai kabeh habak. Tah. Iyalah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa. Panggil deui kiai tita ka dieu kiai panggil dipanggil. Bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh. Naon ieu nu paehna yai? Nu paeh teh kahayangna. Anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga Avanza. Wani ngridit. Beuh, urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge. Wani teteh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit. Eta kahayang eta kan cilaka. Nu kamari kahayang model eta, eueuh cek Tuan Raja. Nu kamari hayang naik jabatan teh, eueuh kamari mah hayang jadi raja, teu hayang sama sekali. Kamari mah hayang ngalobaan tanah, teu hayang. Kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir. Geus kieu bae nu mana poe ieu ye? Nu mana nu itu nu jangkung nu kamari. Nu pendek nah ieu bangonna ieu semampai ieu bagus ieu. Hitungna kitu kuari mah teu hayang. Teu hayang. Neuleuh awewe kos neuleuh kadal bae. Maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal itu biasa bae. Sugan urang kerenyet resep ka kadal itu jadi henteu. Atuh henteu tar batak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae aja jarora ieu. Kecuali geulis lain deui. Atuh mah can jadi ngaranna. Tah potongan si ieu tah mah. Tah ternyata paeh kahayangna. Nah, di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah. Moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah. Sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik. Sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi. Keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia. Ye jelema nungtun ka Allah kudu nu geus jauh ka Allah lalauna. Cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia. Geus beres amil naik ka jurumia. Sanggeus naik ka jurumia amil poho deui. Bolak-balik diri ya bae amil jurumia. Kos kitu lalaunan sagera ge. Masyaallah karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ternyata urang deka Allah kudu wauh ka Allah, nunung tuna kudu wauh ka Allah. Ai Allah di mana? Ai Allah mah tuh hese jarita keudana. Da Allah mah aya di mana-mana. Maksudna kumaha? Urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula. Nu wajib di Allah sabaraha, nu mustahil di Allah sabaraha, nu jaiz di Allah sabaraha. Engke timbul keyakinan tak. Lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa wa yakhfa. Allah maha uningan nu samar nu jelas. Ya Allah ya Rabb. Sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang, ningalikeun ka qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Awak mah teu kudu dicaritakeun ku Gusti Allah jeung urang ge neuleuh. Ka urang neuleuh, urang ka diri urang neuleuh, ka batur neuleuh. Tapi kalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang. Allah selalu neuleukeun. Beuh, lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah. Ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah. Loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa. Ih pohara salat na make jubah. Woi, di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta. Woi lain lalagaan. Allahu akbar ngageleger Allahu akbar lagi. Kunaon ai hatena aya di mall. Ieu kan lalakon kos kitu eta. Nah, coba supaya sadar-sadarna. Tungtun diri urang ku urang di ka Allahkeun melalui pengajian-pengajian sok gerage. Melalui pengajian-pengajian nu aya di dieu, nu aya belah ditu, nu aya belah ditu.
supaya wow ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh ka sieu dak ja ieu mah pot ti peuting sote pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut ya ih sebenarnya bae cenah kula lamun dieu teu dicaangan mah sieun cak di dieu ye sebab beureun loba kuntilanak kan kalau kuntilanak atuh karasa ieu kuku lagi muring kak bulu sebenarnya ge loba ye kuntilanak di dieu ieu mesti ada ieu di aya ye kuntilanak aya kuntilanak lalakina tah ieu ye aya ieu genderuwo malah mah ieu mah nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung silaturahmikeun geura ka para aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah di mana di Baitullah jauh amat Baitullah kudu ka Mekah di diri urang ge da aya Baitullah tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh Mekah aya Masjidil Haram terbuat tina taneuh diri urang ge taneuh lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf di awak urang aya qalbu paranti tawaf wa tahhir baiti lit taifina wal akifin sok bersihan eta Baitullah tahhir baiti jang nu tawaf jang nu salat jang nu itikaf bersihan geura qalbu urang tawafkeun ruh urang geura di dieu teu kudu hese-hese deui ka Allah mah dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge ya Allah ya Rabb singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala nah ieu urang keur ngaji kuari urang keur salat urang keur maca Quran lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah tah tuftahu babus sama lisa'atain dibukakeun lawang langit dua waktu hiji jang anu salat nomor kedua jang nu perang sabilillah tambahna katilu jang nu keur ngaji lawang langit dibukakeun ieu urang kuari teh dibukakeun langit set coba gadeuleu ka luhur kabeh ya Allah ya heuh tuh we langit da poe kitu mah langit lawang langit dibukakeun arti da dibukakeun teh kumaha eueuh hahalang antara urang jeung Allah malaikat keur nongton kuan urang keur ngaji asal lempeng ngajina bener lillah muatan nanaon ka Allah malaikat nempokeun oh kita Ki Haji nu kolot aya bae teh saha cageuna eta je di dieu ka Lauhil Mahfuz tereh balik sama budak oh jahuisna geus lain di hulu teh jembut geus wisan atuh tapi jangan mah kuat tilok gering tilok gering nya mah nu tilok gering mah Firaun kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah urang keur dihadiran ku malaikat komo Gusti Allah maha segala-galana dibukakeun pintu langit bagi jelema nu deuk salat lamun urang boga rasa aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat Allah na hadir di diri urang ya Allah ya Rabb urang mantep salat bagi Allahu akbar moal aya risi malesi kitu keneh nu deuk perang nu mantak para sahabat para tabiin siap perang lilai kalimatillah lantaran naon kadeuleu sorgana ku mata hate ya Allah ya Rabb kitu keneh nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat
didelekeun belah ditu. Oh, cek malaikat ya awewe ngararaji. Oh, ya tentara Allah, ya cek malaikat. Ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu cek. Oh masalah. Oh masalah. Dideleukeun belah ditu aya nu keur ngalamu belah tentara Allah. Keur kieu bebari nundutan. Cek malaikat ambo ya tentara Allah. Eleh perang merenya. Ya karim. Nah, kuari kembali ke diri orang. Ternyata horeganan Allah mababarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid, segede raja anu tadi dicaritakeun, segede Gus Dur, segede Raden Patah, segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah, segede Syekh Maulana Hasanuddin, jadi raja, segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja, anu unikna jadi wali. Masya Allah deket dasa kagus ya Allah. Raja aya di nyana, wali aya di nyana. Indah amat hirup kos kitu. Hah, susah aya di sieu, bajigan aya di sieu. Rugi amat. Tunjuk-tunjuk ke mana sih? Rugi jasa orang. Mantap tadi gua liwatkan gadinya teh. Set. Cek kula jalan ke mana cenah ieu ge? Cilaku. Kok dek jalan ke Cilaku aya babaturan gua di dinya tah. Sah ayah Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani kurang caricing dirinya sholat bener tadi di darinya sholat itu batur kula guru malah mah guru pernah diberi pelet kula gunyana kula manjurnya anu merena henteu kok digawe jalan tah itu batur kula tadi caringin nah lewat kadinya kelenteng kan di situ cek kula teh itu mah kelenteng cek kitu heuh nyahoannya na tah ka bab kelenteng mah nyahonya itu mah kelenteng nih. Oh, kula geus nyaho jasa. Siapa yang kuno geus kitu cerdas amat sih. Heeh, aju ieu mana Cina-Cina na tah anu ngawarung-warung ya Allah ya Rabb cak kula encek kafir aya di nyana, susah aya di nyana, di akhirat dibeulem abadal abidin. Mun kurang direnungkeun rugi amat. Namun kuarina nyana kaya kapal boga, kereta boga, segala rupa aya. Ayo di akhiratna nyana ka neraka kajen geus senang jasa di dunia na hayang awe Singapura aya heg hayo hayang mana hayang nu Prancis aya Paris aya hayang nu luar negeri aya maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya kuari mah ambal aya di Indonesia teh di Indonesia ya kuari ngurikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita nu sok dibeli teh naon ngaranna awe anu sok dibeli naon ngaranna tuh nyahoan jasa ya kari aduh budak osok beren Masya Allah kunyahoan deh itu ya di Indonesia ya kan kumaya ente hayang orang Cina embal ya di Jakarta ulah di hotel HI di hotel HI tingkat sabaraha kahiji kadua katilu masih aman kaopat masih aman kalima kagenep kaditu geus aman jehe mangku mah gitu geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah eta hotel anu sakitu bae geus pohara jasa geus puguh hotel Marriott mah aya hotel Marriott sia mah Maerot goblok dasar osok meureun ieu mah nya potongan Maerot teh ya Allah ya Rabb nah iya hayang orang Jepang aya, Cina aya, geus puguh Singapura, geus puguh orang pribumi Karawang, Subang, Bandung, ambal aya di Indonesia. Ya orang Cilejet ge aya eta bangunna. Hayu coba. Ko, ieu urang India ambal, urang Arab ambal aya. Hayang urang mana? Geus puguh India, geus puguh Uzbekistan ge. Buah loba Maroko loba jasa. Hayang urang mana? Perwakilan di urang teh awe beelian ambal aya loba jasa. Nah, kuari urang sugih nya Cina nya kafir sugih belian di akhirat dibeuleuh ge wajar ai tadi nu kaliwatan susah aya di nyana ngarokok ge make daun kaung rapi-rapi di akhirat dibeuleuh saneng-neng rugi amat pan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui misalna urang dieu ye tilok salat misalna tilok puasa atuh ku Allah misalna ka nerakakeun wajar lah nya sia mah bangun embung teh kitu salat tilok kana neraka embung kumaha sih
Nah misalnya aju ka neraka tapi tetap baik kan geus beak mata dosa-dosana ka sorga aja urang mah aya syahadatan sebab aya Allahan dia orang aya Muhammadan di dia malah wauh jeung kiai-kiai ye itu pada lain lalagaan kos gula mah indah jasa tah lamun kos kitu jelema asup ka sorga aya nu kaduhung jasa di sorgana ceurik bae di daratangan kan kiai ikan sorga mohon kok sediheun amat ya sediheun amat di sorga Masya Allah lain sedih-sedih deui kunaon aya waktu-waktu nu dipake poho ka Gusti Allah teh dipake zikir duh mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa cak nyana tanu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsa teh Masya Allah pohara jasa eta pohara tah kos kitu tah jadi berarti kan lain lalagan tah zikir ka Allah inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula nomor kedua aya jelema deuk dikanarakakeun lantaran teu boga amal timbang amal salat ngaplek Tuhan puasa batur mah Ramadan nya mah tilok komo Rajab mah tilok jasanya mah geus salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok lebaran ge tilok puasa zakat haji komo sedekah mah geus tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana cek malaikat kana rakakeun keheula cek anjing Nabi ulah waka bae engke heulana sugan aya amalna ceng maneh salat mah tilok muhun puasa tilok zakat tilok ngaji pernah henteu sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi henteu cekna polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji tuh cuman teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah ya telah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa gua amalan sekali muhun sekiranya teh Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai ge eueuh sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah henteu kula mah teu wau Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek nya ya Allah uyun wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ieu masa imah kiai pernah eta doang oh cak Kangjeng Nabi aman geus sorga cak ya Allah ya Rabbi nu mantap geus urang Cilejet teh kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu ge geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh Masya Allah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina sanu maganana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae aing mah geus sok ada mah geus ngaji nundutan los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asup nya ka ember kieu kan lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jaca kula mah eueuh-eureun terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan ke disurtil ngaji nu bener jeung nu bener ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat teh mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang
rupa zikir padahal maksiat ngeri urang, rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang, rupa ngaji di majelis salim padahal maksiat ngeri urang. Teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan ti Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi Haji khususna umumna ka besan di dieu, umumna pisan ka ahli-ahli di dieu. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat, dicatat ku malaikat, dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta. Geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awewe tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja. Kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah? Ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deketan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.